sana Mesantren di Nurul Huda, hoyong tuang masak heula kanu bagian patrolna, tuang teu aya rencangna ngan ukur jeung bala-bala hargina 1.200, duh meuni asan halangsa abdi hoyong janten santri anu bisa ngaji, hoyong katalar imriti komo katalar bajuri, ku indung abdi doakeun supaya sing ditebikeun ku gogoda nu nyesatkeun anu matak nyilakakeun, kobong tempat jalmi ngaji jeung jalmi nu hoyong ngarti sanes neangan lalaki komo jeung calon suami, beres ngaos jam 11 tuluy disieukeun beas mayar nangan kursa gelas dipasak dina kompor gas, sanes alim jeung nu nikmat di kobong kudu masakan mehasil ilmu manfaat di dunya sareng akhirat, ku indung sareng ku bapa abdi dada di hampura ulah wakam putus asa ngabekelan masantrena di kobong seueur cocobi seueur godaan lalaki abdi kudu kuat hati kudu bisa nahan diri
Jodoh mah atos diatur,